Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Yunus ayat kahiji. Surat Yunus teh diturunkan di kota Mekah sate acan Kangjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, dinamai atanapi dingaranan Yunus margi kisah di dieu kapungkur. Kaumna Nabi Yunus mah teu patos ngabangkang jika kaum-kaum nu sajena cepat ngarti, cepat iman, cepat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos. Allahi kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani sifat Allah anu maha welas, Ar-Rahimi sareng sifat Allah anu maha asih. Janten ieu teh upami dimaknai mah panjang kacida. Alif lam ro ari ieu alif lam ro teu aya nu apal kana hartosna angin Allah nu uninga margi kalebet ayat mutasabihat. Pan aya ayat mutasabihat, aya ayat nu muhkamat anu tiasa diterjemahkeun atawa digentos ku bahasa-bahasa naon bae ogenan. Tiasa ari muhkamat mah diterjemahkeun ku bahasa naon ogenan ngan ayat mutasabihat model alif lam ra ieu angin Allah nu uninga kana maknana ieu alif lam ra ieu ayat aman kabina-bina teu tiasa diterjemahkeun saterasna. Tilka ayatul kitabi, tilka ari ieu ayatu nyaeta ayat-ayat al-kitabi, alkitab tegasna Al-Qur'an anu dikawitan ku alif lam ra. Hakimin anu pinuh ku hikmah, pinuh ku hukum-hukum syara, pinuh ku sejarah jeung sadayana aya dina Quran nyaeta disebut hikmah. Sareng hartosna deui hikmah teh upami dituturkeun matak bagja, matak salamet dunia akhirat, upami ditinggalkeun pasti cilaka dunia, cilaka di akhirat. Jadi hayu urang tuturkeun ieu Quran teh pelajaran anu kacida penuh hikmahna. Saterasna akana linasi naha maranehanana linasi pikeun jama-jama ajaban ngarasa heran. Jadi naha pikeun jama-jama make ngarasa heran. Kunaon kuturuna Al-Qur'an margi waktu sarita cenah saur jama-jama kafir anu nemme nguping Al-Qur'an ieu teh naon cenah menikah sae-sae teuing ceuk umat kafir ge ngaku sae cenah. Tata bahasana pujagana sareng seperti bahasa pujangga anu kacida saena. An auhayna kana yen eta Al-Qur'an teh auhayna diwahyukeunna ku kami saur Allah ku kaula ila rajulin kahiji lalaki tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum eta Kangjeng Nabi teh ti maranehanana, ti kelompok maranehanana anu saha teu kena ka Muhammad waktu sarita. Nah tapi manehna heran nah Muhammad teh make bisa mawa bahasa kieu, make bahasa tutulisan kieu anu eta tutulisan teh sae kacida. Saterasna an aldirin nasa kana yen bere peringatan ngalangkungan ieu Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi Muhammad anasa ka jalma-jalma. Peringatan naon? Peringatan bahwasanya bakal datangna hari kiamah, bakal datangna pembalasan dina poe akhir. Wa basyiril ladina amanu jeung ebrekeun kabar gembira alladina amanu ka jalma-jalma iman ku ngalangkungan ieu Quran yen bakal aya sawargana Allah jeung bakal aya rahmatna Allah. Annalahum kana yen sanyana itu jalma-jalma anu mukmin qadama sidqin
kodama aya dina kadudukan sidkin anu luhur inda robihim mungguh Allah pangeran nyaeta pangeranna itu jalma-jalma mukmin. Qala nyararios ieu jalma-jalma kafir nyaritana kieu umat kafir mah al kafiruna tegasna nu nyaritana jalma-jalma kafir in hada sanyana ari ieu Quran anu didengekeun ku manehanana kacida resepna manehna ge ngaku resep cenah kana Quran teh la sahirum mubinun eta teh cenah sihir nu nyata. Jadi ku resep-resep nangane Quran cacakan can asup Islam ieu mah sihir cenah ieu mah. Nah urang maka jadi resep kieu kana Quran ieu mah Muhammad teh jigana nyanak tulisan atau nyanak bacaan ieu teh sihir mubinun anu nyata. Jadi umat kafir ge ngaku yen ari Quran teh enak didengar, enak dibaca, enak jeung hartina. Ya jelas jentre bisa dituturkeun gampil diterjemahkeun kana bahasa naon ogenan sehingga marenna disangkana ieu teh sihir cenah kitu. Bargi manehanana teu acan iman can ngartoskeun kana yen kayakinanana hatena. Barakallahu li wa lakum mugi aya mangfaatna sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.